Dina hiji waktos aya hiji kisah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mantenanana ngadamel sofar perjalanan. Ieu hebatna nya seueur undang-undang agama, nasihat-nasihat agama, kejadian-kejadian istimewa nu mengandung ilmu, nu mengandung hikmah tina awal kisahna perjalanan para ulama. Maka orang kudu kali-kali alusna masing mineng resep nuturkeun ka mana ulama angkat. Naon sebab ulama mah angkat-angkatanana ge ngandung ilmu, ngandung hikmah, ngandung rahasia. Sok orang tinggal dina sejarah. Sofarna Kangjeng Rasul diantawisna nyontoan kumaha kodok salat. Perjalanan Nabi kumaha diantarana ngajantenkeun undang-undang kumaha jama qosor oge naon deui? Jama takdim, jama takhir dan lain sebagainya. Ngabuahakeun undang-undang. Matak orang sok ngayakeun acara ziarah itu diantarana mah keur kitu tah, keur meraktekkeun kumaha junjunan nalika angkat-angkatan. Maka para ulama saking nyaahna ka urang dugikeun ka nyusun tentang adab-adaban safar, tentang adab-adaban perjalanan. Karena naon? Dicontohan ku Nabi. Karena naon? Dicontohan ku para sahabat. Da angkatna para ulama tong waka ngobrolkeun sahabat, tong waka ngobrolkeun Nabi, ieu mah guru urang, ulama-ulama lamun angkat-angkatan teh timimiti bade angkat dugikeun ka tempat tujuan, dugikeun ka malih-mulih deui ka tempat asalna, ieu teh ngandung ilmu, ngandung hikmah, oge ngandung pahala nu gede. Beda jeung indit-inditan urang. Ya. Sajaba tina tujuanna ge geus beda, oge tata cara jeung kaifiatna angkatna ulama sok beda jeung urang. Bedana ge jauh, ya. Naon di antarana adab safar teh seueur ya, adab safar teh hiji upama teh malah gampang we masawareh-sawarehnya. Nabi nyontohan andai kata urang bades angkat ti bumi di antara naon? Salat sunat safar 2 rakaat. Ya? Salat sunat safar 2 rakaat. Ari umumna di urang mah rek indit ka Mekah hungkul euy salat safar teh. Rek haji, rek umroh kakarak weh salat safar ya. Ari kitu mah rek ka Jakarta, rek ka Bogor asa teu umum di urang salat sunat safar heula. Maka guru urang sok nyontohan lamun rek init-initan ziarah kana beus ajak heula salat sunat safar. Ieu teh keur naon? Keur tarbiyah, keur pendidikan bahwa rek indit-initan teh adalah sunnah Nabi salat sunat 2 rakaat. Naon diantarana saur Kangjeng Rasul hikmahna ieu teh bakal ngajauhkeun balai bencana musibah, baik gangguan nu datangna ti bangsa manusia oge gangguan ti bangsa jin, ti bangsa setan. Karena naon? Karena ketika orang keluar ti imah teh beresiko ieu teh. Artinya beresiko kumaha andai kata orang nyin perjalanan niatna alus, terkadang di tengah perjalanan niat orang diruksak ku panggodana setan. Sok aya pan kitu
lain batur ya mah ti dieu mah niat rek jarah ka mana ka Mahmud ini ka Mahmud nama geus nepi ka ditu oh pinuh nu jarah teh kelah nungguan di warung nungguan lobong ngopi ngarokok ngopi ngarokok ngopi ngarokok pinuh keneh wae teh nungguan lah di masjid teh lain salat saraya lah udang-udang teh jam 4 subuh atuh geus sulingat tinggal jam 4 balik deui ka imah jadi jarahna mah teu jadi itu teh. Nah dan perjalanan-perjalanan seperti itu teh bisa jadi ya teh kealaman ku urang teh lain sakali 2 kali sering niatna alus di awal mah di imah teh begitu di tengah-tengah bisa jadi terjadi gitu teh balik deui rek ini ngaji